Iman teh percaya Kak kalau bisa ngajamin keselamatan dunia akhirat manusia lamun iman unggul henteu sabab kudu jeung maripatna naon hartina maripat saperkara atuh ngalongok kalau jadi anak kaduana ulah teh aya tanyakeun kalau jadi anak bongan hidup teh geus kawentar ka mana-mana kacruka kana ilmu kalaka kajana pria kajam paling angin-angin ka konserapan negara gimana naon kabejakeun rek jasa kahiji pengertianna luhur didikanana luhur pangkatna luhur moal pati-pati sagara luhur lamun teu luhur wibawa jeung komarana gimana lamun teu luhur pangartina gimana hidup apa karena pelaturan dewa kumaha pasal genep ayat 3 kumaha coba supaya disaurkeun bae teu dibenerkeun di alam dunia ieu aya batara 2 lalas nampi memang nampi lamun eta jelema wani-wani ngaku batara turta tanpa widi ti dewa eta manusia teh pasti bakal menang hukuman bakal digebruskeun ka kawasan dari muka nah hidup teh sieun lamun digebruskeun ka kawasan dari muka kaula teh sieun digebruskeun ka kawasan dari muka margi gabungan kaula mah teh sieun sateh bongan kaula mah can ngalampahkeun anu teu bener kapan eta nah ngaku batara berarti parantos luar tidak katangkuan atau wet dewa dina sani batara kaula mah lain batara tite tapi kaula mah ngaran sok sanajan bari jeung ngaran da puguh sarua batara teu biasa bisa ya. Batur oge ngiring aya nu ngaran Muhammad Ali Muhammad Doha Muhammad nyarekan panjenengeun eta teh Nabi Muhammad teh Kangjeng Nabi kari-kari manehna wani-wani sinengkeun ai Muhammad itu mah atuh tugas mah atuh rasul teh mah ai Muhammad ngaran seperti kitu ai mah batara ngaran sok sanajan bari ti kitu da puguh ieu sangkaan jelema mah batara tugas ti dewa Sunda kitu oge cicing tok pipilueun atuh lamun mung ka bawah cicing mending mun bener mana salah wae geuning nyaho ponok letah aing mah ponok letah coblak wae urang seureung mun beuki pika sebeleun eta sia sajingan anak si Semar da lain turunan jelema teh masih bangsa turunan juri jadian kalau mun dibandingkeun harga mah masih kene mah entong meri atawa entong jeung meri jeung jelema kitu mah entong meri gitu gede lain mun urang mah loba galap euy dorna mah ambak teh lamun murni mah pikiranna mah galap moal tingali we lambai ayeuna gumantungan rupa jelema mah juga lamun lambai na jebleh irungna ge bengkung lamun si aya aswata mah ngomong kitu mah teh dibro cukang irungna teh si bangsa nya kagak sa kuwa dihampura teh naon batarangaran dina waktu ayeuna salaku batara anu parantos aya surat widi ti dewa atapi surat tugas ti dewa aya tugas uat teh pikeun ngarengsekeun pacogregan di ieu alam dunya tayeuna hidup anu parantos ngawitan ngamimitian ngayakeun kariseuan di alam dunya turta rakyat negara Astina loba anu teu satuju oge para Kurawa nepi ka paburantak kulantaran direbut kaluhuhan ku anjeun waktu nganu harti anjeun teh ieu kariseuan di dunya
tak uap pikir ngarengseukeun pasok regan di alam dunya hampura uap teh lain teu nyaah jadi anak ngan kewajiban uap sabab hukum mah lain pribadi mah lain hukum bade ngayakeun tindakan naon uap ka kaula saacana uap ngayakeun tindakan heula anan dek make jalan lemes gimana moal patos-patos sidep ngaku batara lamun teu permana tinggal kuat moal dina naon tapi lamun geus kapangih pertanyaan ti uak atau geus kajawab pertanyaan uak nganyanger nanyakeun naon nya euy biasa we raja mun nanyakeun soal negara nya salah naon ari hartina iman hartosna iman percaya numutkeun agama anu dianggem ku urang urang teh kudu iman teh kasaha seueur pisan margi aya rukuna rukun naon rukun iman aya genep anu dimimitian ku iman ka pangeran oh eta heula anan iman ka pangeran we urang teh kudu iman kudu percaya ya tak kanu kagungan urang saha nu kagungan urang teh nyaeta Allah naon sababna urang kudu percaya memang urang kudu percaya ka Gusti anu kagungan naon sababna aya kagunganana naon bumi langit sawarga katutara kajeng pangeusina moal pati-pati ieu aya alam dunya lamun eueuh nu ngayakeunana di mana eta Allah ayana Allah ayana nya di kulon di wetan di kidul di kaler atuh lamun kitu mah Allah teh loba seueur loba naonana kagunganana buktila kulon wetan kidul kaler eta kagunganana iman teh percaya ka Allah bisa ngajamin keselamatan dunia akhirat manusia lamun iman hungkul henteu sabab kudu jeung maripatna naon hartina maripat hartina maripat nyaho ka saha nyaho ka pangeran anjeun geus apa ka pangeran memang kalau geus apa naon ari Allah eta asma saha asma nu kagungan bumi langit sawarga katutara kajeng pangeusina saha buktina eta dat ilahi robi saha dat ilahi robi teh nya eta dat anu mutlak dat mutlak naon ari dat mutlak teh nya eta dat laisa kamislihi sayun naon pihartinana moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ku saha pangihna nya ku urang lamun urang geus kumaha lamun urang geus apa ka urang haduh Gusti itu siga teh naon dalilna mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina nya lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna bodoh teu bisa baca lain bodoh teu bisa nulis lain tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumagu teu boga rasa ieu uya kidul teu boga rasa ieu pangjagona teu boga rasa ieu panggagahna geuning anjeun ngaku jago geuning anjeun jeung ngaku gagah iraha kalau ngaku jago iraha kalau ngaku gagah eta buktina nepi ka wani-wani ngarebut nagara astina lain wani-wani ngarebut nagara astina tapi hak kaula nagara astina kulantaran ku panawa teu dicokotnya ku kaula ku anakna aduh lamun manusia teu narimakeun kana warisan ti moyang lamun manusia teu ngamumule kana ayana warisan ti moyang sarua jeung teu narimakeun kana kareudeuh ka cinta kaulas kasih karuhun kaula jadi elingna ka karuhun teh lain ku ngukus meledug ngirim rujakeun tapi elingna ka karuhun teh lintang ti kudu ngamule ieu tanah warisanana jadi dewek lamun kitu mah sarua we jeung bicara mengukus itu bicara nyen rujakeun lain dicara aya eta mah adat beda deui ngan eta gimana urang nyen rujak ngukus teh ulah dikintunkeun ka karuhun cenah barang hakan lain ulah omat ulah tah ai ngarujak teh nganu harti eta teh ngahijikeun cau gula cai kalapa teteh urang teh kudu ngahiji ngananakeun urang teh kudu bersatu nu matak aya di dieu kateranganana di syariat urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan atuh syariat narujak di dahar da ngeunah kenapa adat eta mah
ulasa teh ngukus sud hate batur aya ngukus adat mah tur teu aya hartina pek bae contohna kieu pan aya ngukus teh hasilna teh bodas aya arang pan hideung tuluy seuneuna koneng tuluy ruhak beureum aya leuwih ti eta rupana tageus opat rupa beureum koneng bodas hideung amarah lomah sawiah mutmainah tuh kayaknya arhun urang teh mun nyeun nun simut kitu tong make jeung di lukaliku itu ini kaharti lamun kitu cara mana kaharti ai kaharti onaman kumaha paman kumbayana ieu mangangir nyaan Gatot Kaca teh lamun kitu masyarakat watek wantos Prabu Batara Kresna dudu wong samanea lajeng ngamurnikeun manahna dina waktos eta emut kana Purwadaksina Purwa Marawitan Daksina Marokasan lajeng ngandika nya bawa ieu Gatot Kaca teh lain Gatot Kaca ngan ukur wujudna we jigana Gatot Kaca aya nu nginjeum wujudna budak teh hiji deui manusia diansikan ku kanyaah pangberat-beratna kanyaah ka saha pangberat-beratna kanyaah nya ka anak ukuranana sakalian anak gering nang tunggalang layung inung mah jeung bapa saho korbankeun jiwa jeung tibatan anakna maot eta ka anak bisa jadi kaya kabelah teh ka anak anjeun Gatot Kaca ua apal anjeun macan boga budak tapi anjeun geus bisa nyarita kitu daek teh daek ieu aya nu ngancik tina wujud anjeun kaula bakal matek mantra nyata nyaur eyang nerada ti sawarga maniloka dina waktu ieu diaturan leungih pangresa eyang nerada diaturan leungih ieu aya nu kabur ti sawarga hiji nyatana nyawa anu ngansik dina wujud Gatot Kaca